Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana kumaha kabarna dinten ayeuna, pamugia sadayana sehat walafiat sareng aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pendak deui jeung Pak Asep Miftahudin, insyaallah dinten ieu urang belajar pengajaran bahasa Sunda. Sebelum memulai aktivitas pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minal salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan ilmu. Anak-anak, mari kita mulai pengajaran bahasa Sunda kelas 6. Kita masuk materi hari ini yaitu materi biantara. Biantara teh nyaeta pidato dina bahasa Sunda. Naon ari biantara teh? Biantara atawa pidato nyaeta nepikeun hiji jejer kalawan lisan di hareupeun jalma rea. Unsur eusi biantara. Anu kahiji salam buka. Anu kadua nyaeta pangbagea. Contohna Bapak Presiden nukusin kuring dipika hormat jeung saterusna. Anu katilu bubuka biantara. Anu kaopat pangbagia radegan. Contohna hadirin wal hadiroh rahimakumullah jeung sajabana. Anu kalima eusi biantara. Eusi biantara nyaeta ngutarakeun inti nu rek dibahas dina biantara. Anu kagenep panutup biantara. Panutup biantara bagian biantara anu pamungkas anu eusina kacindekan pesan nu ditepikeun sabalarea jeung salam panutup. Anu katujuh nyaeta salam panutup. Metode
Anu kahiji metode impromptu. Nyaeta diantara dadakan teu make persiapan. Anu kadua metode ngapalkeun. Metode ngapalkeun nyaeta ngapalkeun teks biantara samemeh prakna biantara. Anu katilu nyaeta metode naskah. Nyaeta tampil diantara bari maca naskah kanapi teks. Anu kaopat metode ekstemporan. Metode ekstemporan nyaeta diantara make naskah tapi nu ditulis dina naskah mung gurat badag atanapi garis sarna wungkul. Pancen pek ku hidup jawab pananya di handap ieu. Anu kahiji naon ari nu disebut biantara. Anu kadua sebutkeun naon wae nu kaasup unsur-unsur besi biantara. Anu katilu naon anu disebut metode impromptu teh. Anu kaopat tuliskeun contoh kalimah panutup biantara. Anu kalima naon anu disebut metode ekstemporan teh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna dugi karengse. Hapunten bilih aya kalepatan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.